mau tidur teringat padamu, mau mandi teringat padamu ya Rasulku. Berarti lamun rek tuan ngaos doa, saat mas tuan ngaos doa, bade bobo ngaos doa, ugah bobo ngaos doa, bade bibak lebet KWC ngaos doa, keluar ke WC ini ngaos doa. Itu adalah sebuah bentuk implementasi bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian salawat cinta kepada Rasul, salawat nyawa ada salawat Nabi Ahmad, salawat cina mangga ayam berang salawat tidak ayam kondisi anu menuju viral. Mari naon, mari corona. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli mangga berang salawat. Ya, salawat dia bro. Ya mudah-mudahan urang dihindarkeun dina panyawa anu teu zaman ayeuna. Corona padahal mah aya teh anu leuwih bahaya mah corona. Pada corona bahaya ke corona. Ya, kita langsung salaman bulan. Beres? Sok mangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah bakal terhindar dari sesuatu hal yang saat ini sedang kita takutkan. Insyaallah. Tata titik sang berbudi kanjeng Nabi saja ibarat gapuran dari aku sepalu kembang tanjung rasa hegar kembang mawar malaki udah terjadi tulis ani sawoja udah terjadi bulan. Dina tungtung keresek gajah orang anu hejo ngobrol kanjeng lahir. Adina endah menang kembang anu endah dan itu sepanjang pentingnya buah sepanjang gerak bedakeun kalimat kelibah terus itu kamar itu dugi ke orang sanu apa hadir di penempatan letak wajar jeung munasabah dari orang memperingati dilahirkeun kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urang aya kewajiban keharusan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena apa? Rasulullah begitu dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh ibunya melalui Rasul, melalui tangan-tangan Allah. Begitu lahir Rasulullah, semua mengucapkan makhluk-makhluk Allah dengan kalimat thayyibah menyambut dengan kelahiran Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu adanya. Kenapa seperti itu? Ternyata Rasulullah dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak.
Innama bu'istu liutamima makarimul akhlak. Nama itu korelasinya dinamisan karena akhlak. Kunaon aya akhlak jalmi sebegitu luar biasa. Haderas, keras, marginal, terbiasa mengajaga lisan. Atas sahilu bil kalam, cing coba ngajak di lisan. Salamatul insan bihidil lisan. Dengan bahasa-bahasa yang keras maka akan muncul timbul karakter yang keras. Maka didik budakku, baru budak yang soleh, baru budak yang soleha, didik kata budakku bahasa anu lemes. Contoh punten, beribadah sekolah di opat sekolah, bari jeung perkuliahan hiji punten. Nya opat sekolah SMK jeung SMA oge mah. Cek bari pos namanya kumaha eta bahasana budak. Marake baju sekolah kumaha? Bagong, jago. Naon anjing? Bagong jeung anjing. Makanya terjadilah karakter yang keras. Makanya Rasulullah menitulahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Korelasinya dina lisannya jadi dengan akhlak mulia. Dina lisannya jadi dengan akhlak anu mahmudah. Da budak ayeuna atuh punten seueur anu tawuran, seueur anu pet-petan, seueur anu gelut gitu-gitu sagala rupa dina lisanna wet-wet. Goblok siapa lo anjing, oh siap. Suka aya anu tawuran ngomong bahasa lemes aya. Hei, ka dieu. Urang itu sehati. Lamun ku abdi di Baledog teh punten nya bisi nyeri. Hapunten bisa kaitkeun gitu. Jadi ditarik kesimpulan nalika urang teu anu urang terus soleh terus soleha didik bahasa heula anu pertama. Teu kudu pokok-pokok putra sekolahan ka budak teh. Didik ku bahasa salamatul insan bihifdzil lisan. Karena bahasa yang keras akan membentuk karakter yang kasar, yang keras juga. Tetap cembari pos mentak subhanallah mentak kalau kurang soledat astagfirullahaladzim tidak nur subhan kumaha tinggal ilahi kurang makan lain nyokor kabudak kumaha di soledat anjing maka ke budaknya orang di soledat anjing ketika ayeuna nya maka kalau biasa anjing masuk sieun teh lamun kaget-kaget dipakeun anjing bahaya nalika naon sakaratil sarta maut. Nya kita bahkan dicabut ke malaikat anjing sendiri anjing. Subhanallah. Tapi kalau biasa astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Insyaallah nabaskeun nyawa bi husnil khotimah. Didik bahasa. Lagi naon? Punten bageus ulah sok tugikeun kagungan kaluar tina agama Islam tina bahasa. Tina kita muhtajul taufik sulam taufik apa? Salah sulam taufik teh muhtajul taufik dirinya dijelaskeun. Al-ridatu salah satu aksamin. Al-ridah teh kaluar tina agama Islam. Aya 3 perkara. Anu kahiji al-i'tiqadu. Nya murtad i'tiqad. Kade. Anu kadua al-af'alun murtad tina pagawean. Nomor katilu aqwalun murtad tina ucapan. Wa kasirul jidah tina ucapan murtad kata paling seueur. Margi naon al-i'tiqadat laku sakun billah sakun bi rasul